kaget bisa karasa nyeri. Sok sanajan ukur sakedeung samemeh Ki Marunggi badana ngajerik jeung ka tukang. Harita Ki Marunggi masih kene sempat ngasupkeun panarajang balesan tajongan suku katuhuna kana badan lawan ngajadikeun Nang Bule ngajengkang ka tukang. Sakyu kekeus. Benang dada aing anjir. Alah. Sasak oge anjir kalasana goblok ah. Nang Bule ngajengkang ka tukang. Sedengkeun Ki Marunggi ngajar jaga tukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun Nang Bule ngajengkang ka tukang meh bae rubuh ngabebangkang tapi Nang Bule gancang ngajaga kasamyangan badana terus mancuhkeun di tangtunganana. Nang Bule sok sanajan dadana kabeunangan ku tajongan lawan. Tapi daya tahan badan Nang Bule geus kalati asak. Alhasil tina latihan ngeueum maneh di sumur Jalatunda waktu keur aya di Dangyang Alas Purwa. Nang Bule ngahuleng bingungeun oge mikiran cara pikeun ngungkulan anu dilawan. Harita Nang Bule jadi ras inget ka si Rawing anu jadi akina. Dina kayaan keur ngahulang kitu Nang Bule jadi kageteun waktu ngadenge sora si Rawing nu ditujukeun ka Nang Bule. Kedua kabingung sagarupana. Hafanan kekuatan ilmu lawan teh aya kelemahanana Nang. Jadi anu kudu dilakukeun kudu dihidup mah kudu bisa nyaula kana rahasia kalemahan nu dilawan. Apanan nari panarajangkeun kana kalemahanana mah mangka anu dilawan teh bakal bisa diungkulana. Tapi aki teu boleh ngeungetan di mana lawan geus eueuh daya pikeun ngalawan. Poma ya. Ulah rek dibinasa. Apanan jeung tibatan dibinasa mah leuwih hade digeuing we sina babalik pikir. Sina sadar. Jeung eueuh sadana lamun bisa ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Kahayeuna ku aki bakal dibejaan ngeunaan kalemahan anu dilawan. Sakaligus jeung naon tindakan anu kudu dilakukeun ku hideup ya. Harita si Rawing ngabejan rahasia kalemahan kakuatan ilmu lawan jeung tindakan anu kudu dilakukeun ku Nang Bule. Beres kitu mah sora si Rawing teu kadenge deui. Ningali Nang Bule kalah ka ngahuleng bangun anu bingung, harita Ki Marunggi nyeungsirikeun ka Nang Bule bari nyarita. Si lain kalah ka ngahuleng siga nu keur bingung Nang Bule. Tadi panarajang si lain cukup hebat euy. Dewek tepikeun ka ngajarik jeung ka tukang. Tapi panarajang si lain tetep teu mampu ngarubuhkeun dewek. Hartina sakedeung deui si lain bakal beakeun tanaga Nang Bule. Anu saterusna mah badan si lain teh bakal disasaak ku cakaran dua pasang leungeun dewek.
kejadian bakal kanapan Gusti lain sia goblok nang bule harita malas titipan kaki marunggi si cakar besi harita nang bule ngerasa percaya diri sabab dibejaan ku si Rawing anu jadi akina cara pikir ngungkulan anu jilawan nang bule terus carita aing mah lain keur ngahuleung keur bingung sia teh Runggi tapi aing mah mangkarunyakeun ka bebengok maneh sia anu bakal dirubuhkeun ku aing mah kieu oge masih punya perasaan tangtuna oge maneh teh bakal wiwirang kumaha sia wiwirang mustika teu beunang malah jadi pacundang kan eta teh wiwirang narate ya cek aing maneh mah memang belegug euy rek ngarampok ka icuna si Rawing atuh puguh dengar cadas atuh sia sate marunggi hasok gerak tuliskeun tauna lin hulang-hulang sia koplok sok sasaak awak aing ku cakaran besi anu ceuk maneh hebat teh sok rek bujur aing di korawot pek rek beheung aing pek sok maju deui sakoplok adam jadah jalang bule si lain memang hayang buru-buru modar sia lain seuri hasok gerak gapluk-gapluk anu teh ayeuna waktuna cakaran dewek bakal ngarangsakeun badan si lain tada sia deuleu ieu deuleu sajurus aing jurus papatan cakar pungkasan jurela cium Ki Marunggi si cakar besi majuna raja harita panarajana jadi leuwih garang pikeun nu jai lawan sokyuk los ngan sakolepat harita nang bule geus aya di tukangeun badan lawan samemeh Ki Marunggi bisa nebak kana tindakan nang bule harita di luar dugaan lawan nang bule ngajelak saterusna nang bule diuk dina luhureun tak-tak lawan ka aya nang bule siga anu keur dipunggu kajadian saterusna samemeh Ki Marunggi leungit ka kagetna harita curug kenca jeung katunang bule ngagabres kana liang cilawan geus dampal leungeun katuhuna nang bule ngahantem kana lebah mun Ki Marunggi anu botak eueuh buukan jerak kalayang bulok diuk dina tak-tak sapasang cuk langsung digabreskeun kana sapasang liang ceuli Ki Marunggi sukubros disusul ku dampaleungeun katuhu anu ngahantem kana emun-emun Ki Marunggi sak hiuk su jebret teh ya Ki Marunggi ngageronahan ka nyeri sedengkeun nang bole ngagajeng luncat turun ka handap bareng jeung ngagedorna Ki Marunggi anu nahan ka nyeri atau ngagerona Ki Marunggi anu nahan ka nyeri harita opat
leungeunna balik lika asal jadi sapasang leungeun nu dipake nyepengan sirahna. Harita Ki Marunggi nyelonton ka hareup. Salonton gebruk brak. Ki Marunggi deku bade humaregung nahan ka nyeri. Aduh Haji Sirai telaga sedang mulai goblok. Aduh Haji dewek dengar di naon sababna siling bisa nyaho rahasia kelemahan ilmu dewek. Aduh Allah, aku akan dewek leungis sedang mulai Haji. Sonela cilung nang boleh nangtung di hareupeun Ki Marunggi anu keur deku bari humaragung nahan ka nyeri. Nang boleh bari merhatikeun kayan Ki Marunggi tu carita. Cek aing oge opo no. Legog si Marunggi di bejaan ku aing anjir tong deul aing masih kene babajit kene anjir. Aing pan sudah terbukti kan caitan aing kenyalahan kan, bener teu? Yen lo ayeuna geus mampu dirubuhkeun ama gue. Hapanan geus kieu kayana mah mane tawas kieu mah geus moal sanggup neruskeun tarung pan. Hatina lo kali tinggal nungguan tindakan aing anu bakal ngabinasakeun diri eloh Runggi. Lain malotot koprok sia. Hayang digables dong digables aduh lang boleh aduh entong sok sia. Maka jeung malotot sagarupa dah sia ku aing digables dah celit. Dah entong aduh lang boleh entong. Kahulun buat take mun-munna usia sesa dilamat ku jurid. Ki Marunggi si cakar besi dina kayan sapasang dampal leungeunna masih keneh nyepengan sirahna. Harita bari nahan ka nyeri. Aduh ampun ampun nang bule dewek dong dipaehan euy. Sing karunya we ka dewek euy. Dewek teh masih kene hayang hirup. Bangkaling dewek teh pupuh ieu lemur nang bule. Atuh dewek dipaehan mah warga ieu lemur reksa nu ngurus nang bule. Aduh. Alah nyeri. Itu mah rasain aja, emang salah gue itu salah lo. Aku kan sudah bilang dari tadi juga, tong diteruskan ita lo dek nanaunan anjir aing teu boga masalah jeung didinya. Ujug-ujug didinya mah jeung hayang ngabogaan mustika. Mikir ya atuh mikir. Diasupkeun ka barak we bejakeun ka Dede Mulyadi ku. Jelema bangkar wah kieu mah geus bisa protes jeung protes we. Ari mele contoh tuh balik tuh kan sebab aing goblok. Aduh. Arewa jadi pupu. Pupu lemur teu bisa tuh doakeun di dieu. Aing mah teu boleh ngadukung sasaoge pupu lemur anu balik mah aing mah. Aduh. Kabeh warga ieu lemur bal anu rasapeun ka pupuh lemur kawas maneh. Maneh paling gesek teh dibalik goblok. Ieu mah dasar geus mimiti elor ya uteukna. Maneh mah jadi pupuh lemur oge moal aya kabalegan anjir. Mun dijentekeun ku aing. Kabeh warga ieu lemur moal aya nu resepkeun ka pupuh lemur kawas maneh Runggi anu teu mere contoh nu baleg.
ayeuna aing rek nanya naon hubunganana mah jeung Warangkas Jaya. Hasok jelaskeun ku aing lamun teu rek ngajelaskeun di asupkeun ka barak ku aing sia. Dihijikeun jeung lele dumo sia ku aing. Sia bejakeun ka bapak aing sia. Sok jelaskeun. Naon hubunganana maneh jeung Warangkas Jaya? Sok ngomong sia. Teu ngomong dibebekeun ku aing sungut teh. Awas ya tong ngawadul anjir. Dewek mah anggota barisan Warangkas Jaya. Jadi pupuh ieu lemur diparentahkeun ku Ki Warangkas nang. Aduh. Ieu sirah asa bejat nang. Lagis pernah kitu sirah bejat. Ada kitu babasanana. Jadi kitu jelasna kayan dewek teh nang ule. Kumaha sirah mah asa bejat teh kumaha sia? Keun Kirunggi keur usumna ayeuna mah sirah kalasa bejat teh. Komoh tangga kolot mah anjir. Kalah mikiran itu mikiran ieu pemasukan jeung pengeluaran teu saimbang bejat kana hulu teh anjir. Apanan kitu cek aing oge anjir. Ku aing geus bisa katebak maneh salah saurang jago kolot anu geus dimangpaatkeun ku si Warangkas. Tak terus ari maneh geus nyaho jeung arti mun si Warangkas teh jalma ti golongan jahat ha? Tah maneh ungeuk tah, maneh ungeuk tah. Ngandung hati maneh ge nyaho si Warangkas teh jalma jahat. Nah kunaon atuh maneh kalaka tunduk patuh ka jalma nu jahat tuh ge? Mikir tuh teh kawas lain kolot log. Henteu dieu mah. Tong dituturkeun jelema balik mah da mah balik ka ituna oge. Nu eceug we nu eceug. Dewek mun teu ngalaksanakeun paletahna Ki Warangkas. Dewek tangtu bakal dibinasakeun nang ule. Jadi dewek teu kapaksa we ngalaksanakeun parentah teh lantaran sieun nang ule. Aslina da dewek mah teu ngabohong. Dek dibentar ku elap. Lamun ngabohong tah. Dek kesrek salah lemur dewek mah nang bule. Jadi sanajan dina jero hate mah dewek karasa teu panuju ku tindakanna Ki Warangkas. Tapi dalah kumaha atuh dewek betah keneh hirup nang bule. Kitu tah kayaan dewek nu sabenerna teh nang bule. Nang bule da puguh tetesing getih sirawi. Sok sanajan can manjing dewasa, tapi nang bule geus mibanda jiwa kapamimpinan jeung pahlawan dina mangsana merangan tindak laku kajahatan. Harita kunang bule diberi gambaran ngeunarasan ti anu keur nyusun kakuatan barisan Darmayuda pikeun ngimbangan kakuatan barisan Warangkas Jaya nu dipimpin ku Ki Warangkas. Marunggi si cakar besi akhirna jadi kageing pikirna kahudang rasa kesadaranana. Ngajadikeun Ki Marunggi nangtukeun sikapna pikeun ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda. Geus kitu mah harita nang boleh terus tumanya ngeunaan tempat anu rek dituju nyaeta Dangiang Alas Karoban. Aduh aing teu heula. Tah ayeuna mah aing rek nanyakeun yeuh. Aya sabaraha hiji lemur deui samemeh aing bisa tepi ka Dangiang Alas Karoban teh? Pilaku maneh salaku pupuh lemur make teu nyaho. Sok sabaraha lemur deui sia teh?
Aduh geus ngahulang deui karaos pangintenya bari ngaraoskeun ka Nyeri. Sak. Aing teh geus nanyakeun ka Ma Otih di pamikiran. Terang-terang cenah Cep. Cah sudah sugan si lain nyaho, ha? Pira aku maneh salah ku pupu lemur make teu nyaho kirunggi. Sok jelaskeun sok, blog ah. Munti lemur mah rek nuju kadang yang alas karoban teh nanggule kudu kaliwatan heula 2 lemur deui nu kahiji kampung Renggong Buyut anu kadua kampung Datar di kampung Datar mah geus teu jauh ka tempat nu dituju ku nanggule sanggeusna ngarasa cukup meunang katerangan ti Ki Marunggi si Cakar Beusi. Geus kitu mah nanggule mayat urut daharna ka Simawarung bari sakalian amitan rek nuliskeun lampahna. Urang tinggalkeun heula nanggule anu neruskeun lampahna rek ngajugjug gadang yang alas karoban. Anu aya dina pangaruh jeung kakawasanana Nyai Putih Karoban. Caturkeun di tempat sejen harita katinggali Manggali jeung Sidugul anu ngadenge sentingan beja yen Jakawanara geus dibawa ku Trenggono kadang yang alas karoban. Manggali jeung Sidugul jadi boga karep hayang nulungan Jakawanara malah harita geus tepi ka tempat disebut Kampung Karoban. Waktu Manggali jeung Sidugul asup ka eta lembur jadi ngarasa aneh ningali kayan eta lembur anu warga pangeusina teh teu sarua jeung jalma biasa. Harita bari jeung nyarane kana tatangkalan bari nangtung. Harita Manggali jeung Sidugul dina jarak anu rada anggang marhatikeun anu buligil teu make baju ngan saukur di calana pondok. Kawas koteka lah lamun di Tatar Papua mah teu awewe teu lalaki ceulina rarancung siga ceuli kelenci bibirna jebleh ambleh irungna pegek dempes panona balaloto jeung eueuh halisan buukna pada carowing eueuh nu garomplok. Ningali eta kaayaan pikeun Manggali jeung Sidugul mah puguh memang can pada nyalaheun yen mun eta warga eta lembur teh satengah siluman. Manggali nyarita bari ngaret ka Sidugul. Aduh, sungguh menjadikan aneh meninggali warga yang ada di Kampung Karoban ini. Kaya di sini menjadikan kaget dan terheran-heran. Apabila kalau kita mendele dengan keadaan orang-orangnya tidak saluas seperti kita gitu. Kemudian alah apa iya ini tehnya jelema atau nampi kelenci ini tehnya. Kemudian juga Manggali akan memeres saran kepada Jang Dugul nih supaya Jang Dugul janganlah terus-terusan memikirkan perubahan sora yang agak ngegedean ya, tidak seperti biasanya. Jadi Jang Dugul lebih baik ya sudahlah, terima kasih saja ya apa adanya lah. Siapa tahu Jang Dugul lebih disegani lagi lah kalau punya suara yang beda gitu ya. Udah. Jangan dipikirkan yang sedang kelelapan sama Jang Dugul pada saat ini, ya. Jangan terus-terusan menghuleng, melamun gara-gara suara jerobah. Karena mungkin saja itu, ya, sudah dari sananya Jang Dugul, ya. Jangan harus bersyukur dong. Kalau kemarin-kemarin Jang Dugul kan gitu suaranya. Seperti kalau di wayang mah seperti itu apa buta di padalangan, di pawayangan. Jadi itulah saran dari Manggali mah. Yang baik ini dan tidak sombong, ya serta rajin menabung.
Alah, dadadamang sadayana. Nah, begitu. Selajang lugu bagus sekarang mah wibawaan. Kuing ge geus teu pikiran ngeunaan aya saeutik perubahan kana sora Mamanggali. Jadi anu dipikiran ku aing mah rek dikumahakeun deui jakawanana teh. Make jeung dibawa ka dieu ku si Tenggono. Anu ceuk beja mah cenah eta si Tenggono teh murid tunggalnya Nyai Putih Karoban anu ngawasa Danggiang Alas Karoban. Jadi anu diselempangkeun kuing mah ngeta moal-moal. Dirobah deui. Sok awas mungkin tadi kalau dari tadi tong perubah di kanu baheula. Alah kena tes. Lalu selampangkan kuing mah moal-moal aja kawanana. Bakal dipergasa mang. Hai, Aduh, jangan lugu suaranya aduh. Bagus yang ngobeldak tadi Manggali ge membogaan perasaan yang persis seperti itu yang lugu ya. Eta hati menjadikan Manggali membayangkan hal yang mengkhawatirkan akan keselamatan Jakawanara. Akan tetapi bagaimanapun juga hal yang lebih penting lagi Jang Dugul di mana saat ketika nanti akan menying harapan si Trenggono yang sacatnya kita teh belum nyaho dan belum tahu ya dengan kemampuan si Trenggono andaikan saja taruh ke kata lah dan apabila kita kedua dapat mengelakkan si Trenggono maka bisa sudah dipastikan kita juga akan adu harapan dengan Nyai Putih Karoban yang merupakan gurunya si Trenggono gitu Jang Dugul. Dengan demikian kita juga ya harus iatnya dah iat harus iat dan mamaspada akan segala sesuatu apapun juga yang akan merandapan pada diri kita berdua. Pokoknya mah ya kita harus tatan-tatan we kepada apapun juga yang akan terjadi kepada kita berdua Jang Dugul. Dadadamang sadayana. Memang benar Manggali dina mangsana rek nulungan Jakawanara teh bakal ngarandapan lawan nu teu bisa dianggap enteng. Apaan gitu Janes? Tapi itu bagus Bang Jang Dugul, jangan sampai suaranya berubah lagi ya. Tapi sudah seperti tadi ya, jangan balik lagi ke belakang. Tapi kadang-kadang sok sono suara kita Manggali. Aduh mataku payah nu dilakukan kurang teh. Sarua jeung naruh ke nyawa mun urang anu unggul bakal salamet sadaya. Sabalikna mun urang eleh jajateng urang duaan kitu di Jakawanara bakal balik tinggal ngaran Manggali. Yang memang pasti lagi akan seperti begitu Jang Dugul. Tapi sebentar dulu ya. Sebentar dulu ya Jang Dugul. Itu coba perhatikan sama Jang Dugul, sepertinya ada perempuan yang datang menyamperkeun ke sini. Halah. Eta buah dada payudaranya sudah lail begitu. Bisa dibelikan karena tonggong. Aduh, maniku bahagia begitu Jang Dugul. Alah, itu mah bisa dipakai ngagaplok Jang Dugul. Menjadikan seperti mau ragrag begitunya. Alah, kayaknya mah di sini teh sudah tidak ada lagi yang ner. Menjadikan betul sekali eta perempuan teh menyampaikan ke sini. Tuh Jang Dugul. Bener we cek Manggali. Eta awewe anu memang salah seji warga eta kampung teh datang nyamperkeun ka lebah tempat namang Gali jeung si Dugul. Sanggeusna deukeut eta awewe teh terus nyarita sorana ngirung basana teu kaharti. Sumbut tangan ngongkong tilili uring napi sinalokun tilili Manggali jeung si Dugul silih rewet lantaran memang teu ngarti kana caitana eta awewe satengah siluman.
manggali nu leuwih ti lah carita. Naon cenah kapati lele ahai. Ari kamu teh mau ngomong apa Sambil ulal-elel begitu lagi. Ngomong apaan kamu teh? Saya mah tidak mengerti. Menjadikan sama sekali tidak terus omongan idinya teh. Masa kamu tidak bisakah ngomong yang benar dan kehati sama saya berdua? Jadi kalau tidak kehati bagaimana saya berdua bisa kumaha menjawabnya? Kalau bahasanya apa itu mah coba yang kehati ngomongnya. Batamnya nah. Hai senone nolong tuning nang no song wang ying si di nawing terere semua ini no wing terere sayut nani no simpat nilop terere ahai Nyai mah menjadikan kekeh pada cara mengomong yang tidak puguh. Saya tidak mengerti Saya mesti ngejawab gimana? Ada tidak mengerti atuh. Kelele. Saya tidak mengerti sama apa yang diomongin sama Nyai barusan. Itu omongannya menjadikan bingung kepada saya berdua teh Nyai. Nyai itu ngomong apaan? Ya, yang ke hati. Aduh coba, liar bingung. Saya juga menghatikannya, baru-baru bisa menjawab atuh. Memang nyelap nih. Sunulutan jalan dan dulu bagus ya.